Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepangkeun nami abdi dina Nabi Salam bade ngaresensi buku anu judulna Sanggeus Umur Tunggang Gunung. Pangarang nyaeta Asep Romli, pamedal Kiblat. Jumlah tebal buku 85 halaman. Hargi bukuna oge 22.000. Sinopsis buku. Sinopsis buku ieu di jerona nyaritakeun salah sahiji jalma anu namina teh Japarna ngabogaan sikap anu teu hade, boh ka tatangga, ka dulur, oge ka batur saja. Japarna ieu ngalaman gering pas manehna osok ngalakukeun hal-hal sapertos gitu. Tapi untungna Japarna ieu diurusan ku keluargana. Padahal satu acana si Japarna ieu teh goreng ka keluargana eta. Sanggeus kitu manehna sok ngahuhulang. Mikiran kalakuan manehna nu baheula. Manehna oge sok mikir tentang malakal maut. Kumaha engke ngahadapan yaumul akhir. Sabab manehna ngabogaan sikap anu gitu. Japarna ieu sanggeus kitu manehna sok ngalorong pre tur ngarenung. Manehna teh diurus teh ku pamajikanna mere pikan kanyaah anu gede ka Japarna eta. Walau sadacana si Japarna ieu teh osok kasar ka anu janten pamajikanna. Dina carita ieu ngagaduhan amanat nyaeta urang salaku jalma kudu hade boh ka batur komo ka keluarga mah. Sabab mun urang teu hade urang bakal ngarasaan peurihna hirup lamun urang geus ngalaman labuh atawa nya. Dina buku ieu aya kakurangan sareng kalebihana. Kaleuwihana nyaeta buku ieu narik pembaca pikeun maca buku ieu sabab dijilidan anu hade, bahasa-bahasa anu ngeunah kana hate, nyieun panarik sorangan. Aya oge kakurangan dina buku ieu nyaeta kurang masihan bahasa anu sae sabab seueur anu teu ngartos. Mung sakitu nu kapihatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.